di Bandung teh keganti neng Elis dari seueuh PHP jadi cuk ini Kumaha? terang teu Naon? beda anak neng sareng bandara Naon Kak? lamun bandara mah tempat ngadaratna pesawat lamun neng mah tempat ngadaratna hati aku Bisa. Bisa wae. ada aturan itu nama neng Indri Hah? ada yang manis tapi bukan kecap ya, neng manis Ih, siapa biasaan? Ih, biasaan aku mana teh? Ih, bisa sih. Tuh, ayo atuh. Wah, anjir. Sama. Itu. Lah, piceun wae aing mah. Butut lah, capek lah. Capek euy. Heuh pugu. Daga sepeda goblok. Ah. Ayo, pop cep. Saha atuh teh? Siko cerit lain. Sugan teh manuk nuker ngendog. Siga buaya heuh. Heeh. Tapi awe nama geulis nya. Si eta bisa heuh. Menang di wae. Bagaimana kan di? Sarua nama jeblok karatan. Wah, geus impas urang mah lah. Sakieu jeung aing. A few moments later. Wah, kemah hujan kieu becek di anginnya. Wah, gitu. Allah, aku deui aing mah. Ah, si kuncluk geus balik kacanya. Di tempatnya ya sarua yang tempat curig ya, ada banget lagi jika curignya. Luk, sini mana? Ya, Allah. Nah, itu si kucluknya. Halus ya hujan kieu gawe wae. Itu dog naon? Cuma lieur. Oh, aing tunggaran ya ikanan ya. Luk aing mana kena ha? Pan aing di teh ngalempeng kan lain luaran eta dog naon ya? Bos. Lain nuar. Kan cuman ngala 5 awet kan 5 tangkal, Bos. Ajang itu tuh jang terus tomat di kebon pura bos teu ngomong kudu nama ngomong heula aing teh pada poho aru ari mana aing mana teh di lempeng-lempeng kana dituaran nah bet awi aing dikorupsi deui teu duit teu awi dikorupsinya meni gemi pisan kana korupsi teh mana tidak teuing anak saha deuk nya aing wareuh bos entan heula lain lamun awi korupsi kok aingnya ditunda dina endong teh di mana ieu astagfirullah nyakeder awi teh paranjang gede bos coba nih teu bisa lempeng pisan marengkol hesek mengkol keur teh mengkol hesek nyo moal ujungna teh heh ada da jerak lempang naon maneh kaluarkeun keureut gan hiji-hijina bos kudu dikeureut nya aing tak pasumpung meureun kumaha keder bos mah boga bos teh boloon anjir papinter tapi boloon si bos mah tapi buukna teh model kosong kitu kagelap kapentar wih gaya bos gaya demi cap jempol suku eta tingali gantengan kena ieu wah yang bisa ke kemana bos lain mah aing ngeboloon mana belegug ieu mah sebenarnya aing aja jelema sugih kieu mah pokona ganti mah wajar lah nang sayo aing mah juang balik lah karunya mana sing gelap kana tambah goreng tambah goreng aing mah ayo buru nyebut kan tambah gelap eta buuk gelap mah bos oh iya mah lain kagelap ieu mah aing mah lain goreng kasep cek saha lain mah kasep cek indung dewek meureun wanu nyebut mana kasep teh aing mah heran ya jelema putan nu endi nyebut mana kasep aing mah bolot juga bosan endi nyebutkan si kasep ganteng ieu ka aing saha deui nya gitu meureun lah yang kita bisa ditegas si bos mah ka mana wae teh balik tapi kapan teh cuk aing mah bodoh teh sorangan we nya diperepeun karunya ka batu teh ka bagiannya tok aing naon celuk ieu ya naon nu kieu anjing beungeut wae jiga nu ganteng da ganteng heeh naon ieu nu kieu aku teh bos mun salah mah aku heeh cek saha neh nyaho aing we teh nyaho aing nyahoan aing cicing naon pecai walu oh ngaran walunya gedang anjing oh gedang naon papaya ngalah hiji entong nu batur sadet teuing maling eta mah pamaling beja ieu nu saya entong umat mana jelema beunghar mun maling lain maling men da hiji bah koret meuli anjing
Oh, jualan. Pasar, pasar, Bina, pasar. Oh, tutup. Lockdown gitu. Lockdown. Wah, bagus lockdown bener. Lockdown. Kumaha? Hah? Entang udah lah. Kayak penting lah, kayak penting. Wah, bahaya. Gede nya antar aing. Ini mah kermak. Iya, oh. Euy, sapi euy, si bos jeung si kucluk mah euy. Yang geng naon teh geng senggol teh euy. Apaan gitu? Si bos. Euy. Oh iya. Cing mana ulah anu mandoknya. Jangan oleh yang si kucluk. Telepon si Obos. Laut Cret, kumaha? Halo bos. Keur dini ya. Aing karek balik ke kebon ya. Tuh atuh ai kakara datang ke kebon mah bos. Aya hujan-hujan kieu di kebon aing mah geurahkeun. Aing pan mapageun si kucluk ya karunya hujanan. Aing geus datang ya keur nyantuy di imah. Mana teh geus balik jadi teh. Oh. Di maing. Ya kok nyantai-nyantai we bawa naon lah karep teh bangku makanan dah kumaha da aing naon. Aya oleh-oleh euy jang si kucluk ieu di Bandung. Oleh-oleh jang si kucluk di Bandung. Oleh-oleh nanti mas seukeut lah euncep jang si kucluk mah. Oleh-oleh seukeut jang si kucluk. Coba ya oleh-oleh yang mana sana? Geus aing kadinya ieu nya. Kedeng deui da hujan soalnya ieu. Bawa sepatu air keur jalan mah heuh hujan. Aduh, rok anjing. Assalamualaikum bos. Terus Tahu angkot mah bos. Ah mana nak? Ini enak ke mobil apa pun dulu. Oh, kalau botak. Tampol lah. Tuh kalau gulun gitu. Jok, geus wae ngeuh lagi lah. Yang teknis nyinguhan ini yuk. Oh, nya. Yo, nya, tepayun. Hah? Tepayun. Ayo jelema gitu. Itu dia mah lewat eta. Rek ini juga ya. Hujan. Mereka paling luntur. atuh ya sorak. Kan udah kali di teh. Ini buat dindingnya. Ragu tapi dah. Ganteng. Si maling lah, si maling pak. Langsung aja ulang jatuh ge. Saya tadi sama masih bos. Tapi bukna tulisan baru das kieu aing mah belang bukna teh. Jika ABG kolot anjing. Siapa ini? Mana kunci? Si Kebos. Halo. Buka tulisan. Tulisan aing di sekolah teh ayeuna mah. Mana ira datang na oge? Ai tadi kamari teh datang teh aing teh adi teh mawa eta non teh mojang Bandung anu geulis nyaho bos manehnya. Helah, artinya ho. Ngalang tapi entong anu kaboga aing anu anyar. Enggak itu gitu kan. Aku yang nempel da paling bos. Biasanya. Lain bos. Teh jomblok ngaratan juga. Oh. Senyomblok Karatan ada mah. Ayeuna mah geus tahiangan. Kumaha itu mana geus ieu na dogana? Lain indung. Indung lain saha? Hayam anu indung aing teh. Heeh. Hayang pantek ngalahirkeun. Oh. Hayang disesar cenah. Anjing. Hayam disesar. Ibu lindung mana? Kumaha cenah? Lindung mana sih nek andogan mana balik ka ditu ka Garut? Salah denge meureun. Kadeng ge. Hayam indung aing disesar. Ek disesar. Mana wae? Ini mana bolot teh? Ayeuna mana cerit? Hah? Iya. Heeh. Aing sih aing bos teh. Kita kita murag euy. Oh, sok ka dieu. Oh, Banyak di badan kos kieu. Cuk, ya jang mana sana oleh-oleh teh kos kieu. Atau meni sarua jeung banget tam ngirim nanti kieu. Itu bos kita tadi nama mian anu rada halusnya tapi betul yang si kucuruk mah kena dikurut bae aing teh sakit ge curug menang ngunikeun anu abah aing geus Jual dipak moal. eta orang teh si kucuruk 5.000 aing beli lah. entong mah Mana we lopok deui. Ayo, kamari teh. Geus dengekeun aing keur ngomong teh dengekeun. Halo, WhatsApp kode saharan teh nya. Aing kode lo. si siuk sarana Ah, si Lain. ya we. Sao ge? Oh deui. Si Siti. Si Siti anjing. bitis Si Siti. Siti Oh, nah Siti kejuang teh ulin mana ka ditu WhatsApp kode. geulis oge geulis Oh, ya lumayan lah jangan jalan untuk saya tapi lumayan.
Kau aing panglamarkeun. Ngelamarkeun. Ya pada panglamarkeun jeung aing. Itu jo antar aing tadi itu kena. Bau. Kak, itu inu acak mah deui. Ayo. Di kacamata aing kong bawa deui. Ya tuh. Aing balik lah. 6 iya bawa iya. Ulah balik ulah antar aing. Oh. Jangan aing mah ikut. Emang gede aing bakal sedikit. Ayo marane ribut banyak. Oh, sedikit. Ajak pae pas ya. Nah, bagus ribu. Sieun ada kudu jalan asa teh ih. Terus bebas obis dalam mahal. Harus aing mah. Heup lah bos. Heup. Ai si kucluk aneh nganter mana ngalamar. Beungeut pucel, baju pucel. Heeh. Ieu make sarung, teu make sendal hirup deui. Kamu ditanya bawaan jorok ieu mah. Oke. Ingat ieu bawaan pabrikna. Sok bagus. Yang ketemu segalnya. Anjing geus disalin. Anjing geus pake tas. Ih, encep dah si kucluk mah. Bisa ngomong lu wae mana. Daripada lemah kenal. Yang mangpulung gua pada ke awaknya. Kasih atuh. Ya, cret teh awak eceran. Budak mulingnya cari dungna. Nguntut. Geus wage buru lah ieu. Borongan aing malah. Wabarakatuh. Kami cari berjuang kira DP. Ya, kalian dua cewek-cewek ini pemain baru kita. Yang ini siapa namanya? Nama saya ada Juliana Srihartati sebagai Indri, pastinya cerita yang baru. Perkenalkan nama saya dengan Mas. Saya sebagai Alanya Wadir. Oh. Jangan lupa nantikan episode kami yang sekarang yang episode 17 ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.